Para mitra sadaya wilujeng tepang dangu deui sareng acara matu dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna nyaeta Cipanon Indung karangan Kileksa. Noe bagian kalima para mitra masih mitembean gitunya. Gitu. Kasugiri kaum dangu sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya official tiasa katampi kalain kabingan. Yanda wisna para mitra carios nyambung nuju dihanca ku Mang Jaya Cipanon Indung karangan Kileksa. Oke, kalian atas nama admin di Mang Jaya official sareng kru sadaya di Mang Jaya official Mang Jaya ngaturkeun nuhun kasugiri kaum dangu sadaya. Hatur nuhun kana subscribe sareng like-na. Hatur nuhun. Margi like ka mitra subscribe ka Mang Jaya official. Atuh hatur nuhun kasadayana wargi-wargi Mang Jaya official nu sering ieu para mitra komentar, sering ngabagikeun sareng sering ieu noe like na. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Mangga ayeuna Cipanon Indung karangan Kileksa bagian kalima urang lajengkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta naon para wargi? Cipanon Indung. Hidongeng judulna Cipanon Indung karya Kileksa. Teu karaos para mitra parantos nincak bagian kalima ayeuna teh nya. Mangga urang lajengkeun deui kumaha kulawarga Karta para wargi sadaya sakumaha nu kauninga padamelan Karta ngan saukur main we main kartu. Bari jeung teu inget ka anak pamajikan para wargi sadaya. Duh ieu mah kalakuan Karta. Mudah-mudahan para wargi nu ngadangukeun ieu dongeng mah teu aya model Karta teh. Urang mah sadayana minangka pamimpin rumah tangga. Imamna dina rumah tangga para wargi sadaya pamimpin rumah tangga tanggal jawab nyaeta tanggal jawab atuh para wargi wah tanggung jawab itu kacida pisan ageungna tanggung jawabna teh para mitra sadaya lahir batin atuh para wargi tanggung jawabna teh mangga urang teraskeun wae etang-etang hiburan pangbeberahmana Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi acara ieu tiasa nyugemakeun. Sakumaha nu kauninga para wargi harita teh Nyi Sarmi meresaran kanu jadi salakina sangkan usaha sok sanajan teu boga modal ge cenah bisa usaha mah asal ngagedekeun kadaek nganya kitu teh salakina para wargi sadaya kalah kahulang-hulang bari ungut-ungutan manehna ngarti kana omongan pamajikanana tapi aya keneh nu jadi halangan. Manehna hoream ari kudu tunggang tanggung mah komo ieu kudu ngider ka pilemburan ngadagangkeun iwung teh tangtu capena kabina-bina leuheung lamun payu kumaha lamun henteu tangtu lapur kituna teh ngagoda kana pikiran Karta. Nah kala Kang ngahulang Kang teu kaharti? Kaharti tapi akang teh seunggah ieu teh kumaha mun teu payu apan meureun ukur ka bagian capena wungkul balik teh moal mawa hasil jawab Karta. Tah kasakit Kang kawas lain lalaki wae ulah sok kumayok memeh dipacok atuh lalaki mah ulah mopo memeh nanggung jalankeun heula na kumaha hasilna mun kaharti tuluikeun mun hasilna goreng eureunan neangan deui nu sejen ulah disawang wungkul atuh da moal aya tungtungna kudu dilaksanakeun heula nanaonan oge nanaon oge. Nyi Sarmi geus mimiti keheul deui ka salakina sabab pamadegan dina widang usaha angger wae kitu. Di maneh Mas Sarmi sok kumana wae nyarita teh ieu mah euy lamun lain mung tang tuh akang teh boga pikiran kitu hayang ganjara hayang ngajaran akang ge. Heuh kitu ajaranna tuh heula ulah wakang ngalamun kanu can puguh soal hasil jeung henteu mah engke we geus ditarekahan mun geus dijalankeun tangke aya karasana da urang mah manusa sakadar usaha jeung ikhtiar. Apaan tadi geus dibejakeun anu ngabulmakeun mah yang Allah? Oh geus lah, sakarti lah. Heug dijalankeun ku akang. Narek kumaha tuh hasilna lamun aya batian rek dituluykeun lamun henteu moal kitu we geus ayeuna mah. Karta bangun setengah hate.
Tah bener gitu, tapi rek iraha ngamimitianana. Isukan akang kaleuweung lah. Nyangan iwung sugan menang. Doakeun we sing salamet jeung sing hasil ngarah aya perubahan hirup. Tangtu we didoakeun mah ku kuring da salilana ge kuring jadi pamajikan teh ngadoakeun ka salaki. Sangkan aya dina kamajuan. Nu ngobrol beuki uplek. Teu karasa waktu teh nyerelek. Panon poe geus lingsir ngulon sedengkeun karta jeung pamajikanana tuluy ngobrol sagala dicaritakeun. Ngabadamikeun rupa-rupa rancana dina urusan usaha keur nyumponan pangabutuh sapopoe. Kocapkeun isukna karta geus sagedangdan bareng jeung meletekna panon poe di wetan. Karta indit kaleuweung nyoren bedog bangun segut. Lumampah mapai jalan satapak. Nu kenca jeung katuhunana lobadang daunan jeung jujukutan nu baraseuh keneh ku cai ibun. Kira wanci haneut moyan karta geus tepi kaleuweung tuluy neangan rungkun awi bitung jeung ater. Tetela bener harita teh keur usum iwungan para mitra. Puguh we karta teh meuni bungaheun manehna sagala ngala dibarengan ku gede harepan. Tengah poe geus meunang satanggungan iwung geus meunang meuleum. Tuluy balik ka imah ngarekuh nanggung mawa iwung. Teka catur dina miarana kocapkeun geus beres. Karta amitan ka pamajikanana rek dagang nanggung iwung anu meunang mungkusan. Leos indit ngajugjug ka lemur Cikole nu pernah nawetaneun lembur Cileutik. Ya muga-muga we aya hasilna usaha teh lah. Sabab tanaga geus pirang-pirang ieu teh. Nu dikaluarkeun sing payu atuh iwung da asana teh ngeunah iwung teh. Teu matak weureu cing hayang nyaho lah. Narek payu sabaraha duit cenah iwung teh. Ceuk hate karta bari tuluy nanggung mapai jalan desa. Teka catur di jalana para wargi sadaya. Karta anyog ka lemur Cikole. Manehna ngarasa bingung sabab kakara harita nyobaan kana dagang. Antuk narek eureun di hareupeun garduh ronda ngahegak ngareureuhkeun kacape. Kesang meni ngucur da puguh berat nanggung teh. Kumaha nawarkeunana nya asa kagok jeung era aing mah. Sabab teu tuman sok sieun aya eueuh nu meuli we. Ka mana heula ngiderna nya. Kumamun teu aya aya jelema meureun moal meunang duit ye. Karta ngomong sorangan. Hatena kurang segut rek dagang teh kalah mandeg mayong haroream. Tungtung nagek diuk dina palupuh jero garduh dadana digeberan ku dudukui bari rarat reret susuganan aya jalma nu ngaliwat. Karta memang kedua jeung taya kahayang tapi sanyana mah boga pikiran nu mencar. Jeung loba akalna dina kaayaan kitu manehna ngadadak manggih akal nu hade. Tapi hade oge ceuk ukuran manehanana. Harita teh diilhaman ku barudak nu keur ulin, kadenge parebut kurupuk jeung baturna. Bener lah, bener. Rek kitu ayeuna mah. Cekarta jiga nu siwah suraseuri sorangan bari nepak pingping. Jung nangtung koloyong nyamperkeun tanggungan tuluy muka sabungkus celebak di dahar. Tetela iwung teh ngeunah teu pahang teu pait. Karta seuri. Ieu mah modal nu panghadena ieu tangtu bisa ngadatangkeun rejeki ka aing ieu. Zaman ayeuna mah lamun teu make cara nu hade usaha teh moal lancar. Aing mah eleh ku batur sakeun ieu. Karta ngageroan budak nu keur ulin. Tuluy gugupai bari suraseuri ngarah barudak daraekeun. Tetela di mana-mana budak mah para mitra. Lamun aya nu dagang sok hayang ngaronom komo deui ieu mah digupayan ku Karta bari suraseuri burudul barudak teh daratang loba naker. Ampir 15 urang budak leutik wungkul nu keur meujeuhna resep ulin. Naon Kang? Ditu jalan naon Kang? Ceuk hiji budak nu sonagar. Nanya bari neuteup ka Karta ari baturna ngariung bari carolohok. Sawareh ing sereukan bari nyusut leho ku leungeunna. Nuhun jang lah buru-buru datang ke Mang teh. Kieu sanyana mah Mang teh. Mang teh ngahaja datang ka lemur teh rek ngahibur jeung mere hadiah ka ujang sarerea. Cing jawab nu jujurnya. Baru ki iwung atawa henteu? Nu beuki ngacung. Ceuk Karta bari rarat-reret ka barudak nu ngariung. Da teu aya nu henteu beukieun para mitra sadaya. Tetela para mitra teu aya nu ngacung. Malah sarerea ngajawab dan yen sok dahar iwung. Wah, syukur atuh ari kitu mah. Ina kieu nya. Iwung teh geus asak, geus meunang meuleum ngan karinga dahar. Ieu iwung lain jualan nya, tapi rek dibagikeun ka ujang. Jeung nyai nu araya di dieu, kumaha rek ditarima? Bade, cenah meuni reang saregut naker. Karta seuri para wargi sadaya.
Kop nyokot sabungkus tuluy dibuka sarta diasongkeun ka nupang dekeutna sina nyokot sarabu. Budak atoheun kop nyokot pelewak dihuapkeun camuil-camuil di dahar meuli samutut. Baturna moyeg kabeh hayang kabagian. Sabar sarerek dibereke. Tapi kudu aman jeung walatra, tenang atuh. Keun ke dibare ku mang kabeh kabagi pokona mah. Cek harta bari tulus ngabagikeun ibung, kabeh dibere teu aya nu kaliwat. Ibung beak 5 bungkus dibagikeun ka barudak geus kitu kartani tadiu ka barudak, brek kabeh cingogo ngariung tanggungan. Kumaha? Ngeunah ibungna jang? Cek harta bari rarat-reret barudak ngajawab, "Raos cenah, jep deui jempe." Taina kieu nya. Lamun ujang jeung Nyai harayang keneh ngadahar ibung, kudu nurut kana parentah mang ye, sanggup atawa henteu? Sanggup, jawab barudak merira. Meuni harita teh para mitra sadaya sora bareng saur manuk. Syukur ari, rek nurut mah nya. Sigera balik ka imah, tuluy careuri kareupeun emak nya. Mun ditanya hayang ibung kitu, atawa kudu meuli ibung ka mang. Ku mang didaguan di dieu sarta engke mang rek mere deui hadiah ka ujang jeung Nyai. Sakitu lah, sigera balik kade ulah salah ieu. Kudu careuri kareupeun emak jeung bapanya. Barudak ciga nu katenung kabeh kaolo ku omongan karta. Kalayan teu loba catur para mitra. Harita keneh buriak teh bubar barudak teh ting belecet lumpat ka imahna masing-masing. Atuh karta bungaheun gek diuk bari nyerenge. Hehehe. Beres ciga nawala. Kieu usaha mah aing teu kudu ngider sarta teu kudu capek nawarkeun. Pasti loba nu datang ka dieu. Cekarta bari rarat-reret ka sabudeureun eta tempat, nalingakeun lalampahan barudak nu harita geus jarauh sarta lalumpatan ka imah. Tekung silila kadenge nu gegeroan ka indungna. Sarta nyaan aya nu ceurik bari gegeroan emak-emaan, karta nyerengeh seuri leutik. Lamunan geus miheulaan dagangan manehna para mitra beak diborong ku urang Cikole lantaran barudakna ceurik hayang ihang iwung. Heuleut sawatara waktu kurutak aya nu datang hiji awewe tengah tubuh, nungtun budak nyampeurkeun ka karta datang-datang poknanya. "Dagang naon ujang?" "Ieu bi ibung mangga geura raos ieu mah, Bu," jawab karta. "Ieu budak teu pupuguh ngadon menta ibung. Sabaraha sabungkusna ieu teh? Meunang 10 perak." Eta awewe ngaragamang kana ibung, "Amirah bilah. Salawe mah raosan heula geura." Karta muka sabungkus. Ari si budak ngarenghik ceurik hayang ibung indungna henteu pusing. Najan teu niat di akhirna mah meuli malah 4 bungkus sakalian. Keur kitu kurunyung nu sejen sarua datang dituturkeun ku anakna. Barang Jawa tuluy nawar ibung sanggeus harganya jadi. Cereng dibayar anakna seuri bari ajrag-ajragan bakat ku atoh. Tungtung narabul rek meuli ibung parebut jiga nu sieun beakeun nu akhirna dagangan karta beak kabeh. Ibung beak duit kumpul karta seuri bali-bali. Hehehe. Kitu dagang malah teu kudu ngider. Ngorbankeun 5 bungkus teu matak rugi. Ari sabab dagangan beak ye. Cek karta bari tuluy ngagedig leumpang, ngajugjug ka lemur cileutik bari mawa duit jeung hate nu sugema. Gancangna carita para mitra, wanci magrib geus tepi kanu dijugjug. Nyi Sarmi geus rengse salat magrib sarta geus nyadiakeun sangu keur salakina. Atuh teu waka ngobrol brak dalahar ngariung sanggeus salse kakara ditanya ku Nyi Sarmi pokna teh. "Kang Karta, kumaha dagang teh hasil tawa henteu? Jeung nepi ka mana ngidar teh deui?" Ngomongna bari neuteub bangun penasaran. "Alhamdulillah hasil da Kang Mami. Ibung beak kabeh duit kumpul matak sugema lah. Teu ka mana-mana ngan ukur di lemur Cikole wungkul nih, parebut mata kresep. Isukan akang rek datang deui lah. Tah duit meunang ayeuna kop sahitung." "Da akang macan kungsi ngitung ting sabaraha perak teh," jawab karta bangun reueus tuluy nuna duit receh. Hareupeun pamajikanana duit namru dina samak ku Nyi Sarmi diteuteub bari marahmai. "Nuhun Gusti nu Maha Agung geuning hasil ieu teh. Mata ke kudu daek usaha Kang, da rezeki mah moal ragrag ti langit. Tapi kudu diteangan atawa disiar di ikhtiaran, pan hasil ye rai daek mah." "Oh, karti kok pura hitung atuh aya sabaraha rebu teh." Nyi Sarmi teu loba omong. Tuluy ngarawu duit sarta dibilang taliti naker tetela mucekil. Kabeh aya 1.250 perak. Puguh we Nyi Sarmi meuni bungaheun. Paroman bear marahmai lantaran duit anu sakitu teh bener-bener ladang kesang salakina.
Alhamdulillah gede gening hasil usaha teh Kang. Leuwih ti 1000 cukup keur dahar 2 poeun. Nuhun Kang Karta karasa hasilna ieu teh hese-hese teuing ari daek mote karma. Heuh, nida akang teh bunga atuh pek atuh. Rek cai heula akang mah ka mana ari budak? Karta nangtung tuluy rarat reret. Aya dinininakeun ke urang papageun bada Isa. Karta sugema hatena. Leos kacai rek mandi sabab memeh dahar teh can kungsi mandi. Da kapuguh kaburu lapar jeung hayang nginum. Isukna Karta kaleuweung deui ngalaiwung sarta sorena diiderkeun ka lemur Cikole. Malah mah lemur nu sejen ge didatangan usaha aya kamajuan unggal dagang pasti beak. Jero sabulan Karta terus-terusan dagang iwung tapi lila-lila mah dileuweungna ge beak. Sabab usum iwung teu salilana, jaba nu sejen mah kaburu jarangkung, teu ngeunah di dahar. Akhirna Karta teh nganggur deui bae teu boga pacabakan nu matuh. Dina hiji mangsa luntang lantung di deket warung Bi Emot, lar aya suha ngaliwat reg eureun heula. Kabeneran euy. Kuring geus lila sian yangan manen sok ka mana wae atuh euy mun diterapat tepung maneh teh. Buatas geringnya ceuk suha solongkrong ngajak sasalaman ku Karta di tampanan bari ngajawab. Teu ka mana-mana dewek mah. Unggal poe ge aya we di imah. Narek naon euy make neangan ka dewek segala? Rek mere duit maneh teh? Ceuk Karta. Tuh ada naon pokona mah sono we tuh euy. Sabab geus bulan-bulan teu tepung mun geus asa puluhan tahun euy. Kumaha ke mun uling ka imah Mang Ocim? Ka imah si Ocim, ya waktu teu euy urang ngobrol geura resep lah. Urang muka carita geura lah. Urang non teh silih buka dongeng, suha ngaharewos jiga nu boga rusiah nu kudu dibuni-buni. Narek aya naon jiga nu dinas nakar? Karta curing hak. Teu pokona mah yang tepung we atuh sabab Ili jeung Ocim. Sok ngarep-ngarep wae ka maneh teh. Basana teh sono cenah. Perkara ngardu kartu malah geus ulah diinget-inget sabab kuring da geus tara ayeuna teh. Da musuhna ongko ka ditu sotena. Ngobrol we sataun sakali mah atawa taya salahna teu waas kitu ku pangalaman. Cek suha jiga nu ngolo-ngolo. Sangkan Karta daek deui ngahiji jeung manehanana. Ruang riung di imah Ocim. Ari Karta ngahuleng manehna mikir jeroning ati, usaha nu tetep teu boga kula-kuli teu bisa, pikeun miceun kakesel butuh ku kagiatan, ayeuna keur salse aya nu ngajak ruang riung, akhirna mah kabita pok ngajawab. Wah asnya ha, memanglah sok dilamun ku kuring oge asa geus lila pisan terang ngariung di imah Ocim teh. Sigana moal matak naon-naon mun ke peuting, urang kumpul di ditu, tapi urang loba omongnya bisi kadengieun ku inung budak lah. Malum pemajikan dewek ngopan barito ge pasih jeung Bi Emot. Atuh udah sarua ngarasakeun batur oge lah. Pokona mah aman lah. Syukur ha, tapi maneh rek ka mana ieu na? Karta nanya deui. Ka Pak RT aya bada mikeuneun urusan gawe. Pek we atuh lah, kuring mah rek ka ditu heula nya. Kade ulah teu datang euy. Suha omat-omatan. Sangkan Karta bener-bener datang ke imah Ocim, geus kitu mah manehna leos ini. Karta ngoloyong ka warung Bi Emot ge harita diuk. Din bari ngahuleng mikiran anu bakal dipilampah, sedengkeun Bi Emot teu nanya acan. Lantaran inget keneh kana kajadian nu geus kaliwat basa manehna dicarekan ku Karta, gara-gara kalakuanana kanyahoan ku Nyi Sarmi teh. Kudu kumaha carana ieu lantaran mun aing uling deui ka imah si Ocim tangtu pamajikan bakal ngambek. Lamun henteu aing bakal rugi sabab kalingitan sobat nu sakitu dalitna. Buktina aing teu puguh gawe ge ari teu boga batur mah. Puguh gawe teu boga batur. Aku mangke bae kita nglarek nawangan alesan we nu pikahartieun. Sangkan pamajikan teu curiga pang-pangna mah ieu nu repot. Kecurigaan pemajikan, kitu cek pamikir Karta. Mulak dina uteukna, neangan akal sangkan para mitra laksana init ka imah Ocim. Tuluy mali ka Bi Emot pok nyarita. Da cai kopi segelas Bi lah hayang nginum ye. Menta tawa meuli, cek Bi Emot kawas nu teulik keneh. Arna kawas nu kakara we Bi piraku teu ngarti. Karta morotot lada keheul. Teu inget kana ucap-ucapan bareto nu kacida sugalna sarta matak nyeri kana hate Bi Emot. Teu ngarti kuring mah. Sabab Karta ayeuna lain Karta nu bareto. Mun teu dijelaskeun heula sok kumawani, moal kumawani pala laur kuring mah.
Karta ngahuleng lila-lila inget kana kajadian nu geus kaliwat. Nyeh manehna seuri leutik tuluy nangtung sarta nyampeurkeun ka Bi Emot. Gek diuk dina bangku nu aya di jero pok nyarita leuleuinaker. Bi kuring sadar Bi. Kuring eling sarta inget kana naon-naon nu geus kajadian bareto. Hampura we Bi kuring teh ngaku lah kana kasalahan. Hampuranya da bareto mah kuring teh keur lieur keur kalap. Bari ngasongkeun dampaleungeun ngajak sasalaman. Bi Emot ngahuleng jiga nu teu pati percaya. Ulah asa-asa kuring mah bener-bener sadar kana kasalahan bareto Bi lah. Ulah neuteuli anggapoe ngimpi nu geus mah lah. Ceuk Karta. Ya kajeun ari geus kitu mah peh kayang naon deui atuh. Nya ci kopi we tamah ku beuleum ketan sakeureut. Bi Emot teu ngomong deui, terus nyadiakeun pamenta Karta. Geus kitu mah tuluy ngobrol jiga nu sono lantaran geus bulan-bulan tara tepung. Ari sabab Karta tara ka mana-mana mineng ngaringkeb maneh di imah atawa liar kanu jauh indit subuh balik sore tapi ayeuna sanggeus nganggur deui. Karta geus mimiti luntang lantung ka warung Bi Emot. Para mitra kaum dangu kocapkeun sorena sakumaha nu geus dijangjikeun jeung Suha. Karta ngahaja datang ka imah Ocim barang gok tetela bener. Didinya geus ngariung tiluan nyatana Ocim jeung Ili katut Suha. Puguh nu tiluan bungaheun. Geuning datang maneh ta euy. Tas di mana wae atuh meni plengles jiga nu punung we sileing mah. Nete inget ka dewek euy. Cek Ocim dari anaker. Lain teu inget loba pagawean kudu dijalankeun puguh ku dewek teh. Karta ngajawab bari gek diuk teu jauh jeung Ocim. Oh, geus boga pagawean ayeuna mah nya euy. Nya syukur atuh tak lah. Tapi ulah poho sia kanu heubeul mah euy. Ulah kena-kena geus boga nu anyar sing inget ka babaturan sia nu geus lila babarengan jeung sanasi bisa inum sakoko. Digawe di mana sia ta? Biasa we kula kuli atawa dagang. Syukur pisan euy. Tapi na ayeuna bisa ka dieu salse. Salse mah nya salse pisan sabab geus saminggu teu boga gawe. Har. Kumaha ari maneh? Sok tara puguh teuing sia ditanya teh. Ocim heraneun. Kitu deui Suha jeung Ili carolohok jiga nu teu ngarti. Oh tadi nama sok dagang ka lemur Cikole atawa ka Parigi. Tapi ayeuna mah geus eureun beakeun modal dagang teu hasil kapaksa we ngaligeuh deui. Kudu ngajentul bari ngalamun di imah. Karta ngajelaskeun Ocim jeung baturna ungut-ungutan ayeuna mah kahartieun. Nya syukur atuh ari kitu mah tah lah. Dang tu dewek aya di balajeun sabab salila maneh tara ka dieu teh dewek jadi gap lah euy. Sagala pugag teu bukti usaha kana dagang atawa kuli macu teu junun. Kana tani teu maju, kana ngadu teu payu. Maneh teh jadi kah. Pokona mah jadi kumaha nya euy. Pugag we sagala-galana. Udat sabelah teh euy. Ayeuna datang deui. Nya nuhun atuh teh euy lah supaya sagalana beres. Ocim jiga nu bunga ngadenge Karta nganggur teh. Sabab aya batur pikeun nuluykeun karesepna. Lain kitu maksud dewek mah datang ka dieu teh. Lain rek malikan lalakon bareto sakadar hayang tepung we wungkul bakat kusono. Temal Karta bangun asa-asa jeung rada era meusan. Oh. Teu kudu api-api lah. Teu kudu api-api euy butuh mah datang we ka dewek malah mah geus lila euy sok ngarep-ngarep diarep-arep ku dewek teh. Teu sirik na unggal peuting diaromongkeun we euy sileing teh euy. Ulah ngarasa kagok aya pangabutuh mah. Aya pangabutuh atawa eueuh? Sok we datang ka dieu bisi teu boga keur modal dagang nginjem ka dewek. Da aya atuh ayeuna mah. Teu kudu direntenan pokona mah sadu duluran we lah teu lebur nu penting mah. Lain kitu Ili. Ocim ngareret ka Ili nu direret ungeuk nya tujuan. Tah. Kitu. Tuh si Ili ge ungeuk geuning. Nya. Tah bener kitu. Boga keur pimodaleun euy. Nginjem atuh 1000 perak mun geus balik jenis dipulangkeun ku dewek. Karta atoheun asa aya jalan pikeun ngarengsekeun kabingung. Nyaho ge bareng nginjem ku dewek. Ini ge aya duit mah 1000 pila kadar ge. Ocim jiga nu nya rek nulungan ka Karta. Harita keneh ngadok pesaku siwel ngabijilkeun duit 2 lamar 500-an. Song dibikeun ka Karta puguh we meuni teh sirikna dirontok bakat ku atuh. Nuhun Cim nuhun pisan euy. Tetela kayan maneh teh geus robah pisan ayeuna mah. Jadi loba duit jeung berehan euy apan bareto mah rada medit. Rajeun sok mere nginjem kudu make renten. Nuhun Cim nuhun.
sababaraha kali Karta nganuhunkeun ka Ocim. Tak nanaonan malah sabaraha teh jeung kemajuan nya puguh ai kemajuan mah kudu aya. Ulah tetep we jiga pasipatan ye. Dina hiji pasipatan ulah tetep kitu. Urang teh kudu maju sagala widang. Dewek ge sadar ayeuna mah tak. Kalakuan nu bareto salah tapi ayeuna kudu robah ye. Maju kana bener. Atawa rada bener tak kitu euy. Ya syukur atuh ari ka harti mah. Dan nya kudu deukeut kana bener lah. Ulah jongjon wae dina kaayaan salah. Ari maneh li Suha kumaha? Karta nanya ka Ili jeung Suha. Nu ditanya para wargi sarita Suha tuluy ngajawab, kuring mah keur tiis. Usaha teh gagal we, mun teu dibantu-bantu ku Kang Ocim mah jigana marbugag moal bisa dahar-dahar acan. Jawab Suha dari anaker. Panon melong ka Karta. Kitu. Nya wayahna we huha. Da kitu aya jelema mah euy teu lana salilana tapi ari maneh kana naon usaha teh euy? Cim, nepi ka bisa maju kawas kieu euy? Ceuk Karta panasaran hayang nyaho kana usahana Ocim. Sok dagang euy. Dewek mah dagang bubuahan euy. Mineng ka kota nu matak langka. Tepung jeung maneh teh da sok lila di kota teh. Tapi ari maneh rek kana naon euy kana usaha teh? Tak? Naha cukup ku modal 1000 perak itu. Ocim malik nanya. Tuh ingat tuh rek mikir-mikir heula we rek neangan nu hampang. Nu babari sarta nu gede hasilna. Ulah capek ulah riweuh jeung hayang tiis ceulih herang mata gitu babakuna mah. Temal Karta bari pepeta. Ku baturna di Bandungan bari ungut-ungutan. Sarua atuh jeung dewek. Da memang kitu kahayang mah kumaha mun urang heureuyan jiga bareto atuh lah. Da oge sarua we eta ge usaha. Ngan bisa bari ulin, hampang, lancar, teu kudu ngesang, teu kudu mikir, tapi mucekil hasil. Ocim ngasupan pangaruh, ngagusur Karta kana jalan teu uni. Kana naon kitu Cim? Nya ayeuna geus dijeg opatan urang kawas pareto we, pan maneh ge geus boga modal 1000. Bae kepake heula ku dewek da moal buru-buru ditagih barina oge. Ocim ngaharewos nyaritana ari Ili jeung Suha arungeug. Maen deui Karta rada ngeleper bibirna ngageter. Ocim ungeuk bari seuri sorot panon cahayaan. Lir pangajak iblis nu kacida jahatna. Karta ipis iman teu pageuh pamadegan lir pucuk awi nu katebak angin babari luak leok kapangaruhan ku datangna angin. Karta ge kitu babari obah para mitra sarta babari katari. Atuh aya nu ngajak kitu teh kawas nu dicoco irung tuluy nurut. Ieu tapi ulah geru euy da ieu mah heureuyan leutikanya. Ceuk Karta bari neuteup hatena asa tentrem tapi aneh jajantung ratu. Beres. Pokona mah beres. Jika bareto we ngan omat sia ulah kumaha wani main di warung Bimot euy. Ngabahayakeun sok ditempuan ku hansip euy. Karta ungeuk. Ari kaayaan di luar beuki poek panon poe geus lila surup. Sora bedug magrib jeung sora adan asa teu kungsi kadenge ku Karta kajongjonganan teuing ngobrol. Akhirna Karta ancrub geuning kana jurang nu poek peteng jauh tina cahaya iman nu mawa kasalamatan. Karta kagoda deui ku setan, eleh ku pangajak hawa nafsu resep kana ngadu teu bisa leungit pisan perbawa jiwa nu memang lemah para mitra babari kapangaruhan ku barad baladna anu memang kalakuanana model kitu. Para mitra kaum dangu, kulantaran hatena geus kalimpud ku hawa nafsu, Karta teh para mitra. Pipikiran geus dikawasa ku panggoda setan. Karta poho kana rencana tadi duit anu meunang nginjem ti Ocim lain dipake usaha kana dagang. Tapi kalah digunakeun kana ngadu, peuting eta Karta meunang untung. Lantaran musuhna eleh kabeh duit kaserot ku Karta puguh hal ieu teh beuki moekan kana hatena. Katumpakan ku hawa duit setan jiga nu nyungkun. Atawa memang ngolo-ngolo ka Karta sangkan karesepna balik deui, peuting eta dibere untung nu kacida mucekilna. Berai beurang manehna kakara mulang ka imah awak lungse panon beureum. Beungeut pias ari leumpang sosoloyongan lalieur kurang sare. Barang datang ka imah langsung dipapag ku Nyi Sarmi nu kacida keheuleunnana. Lantaran kajadian nu geus kaliwat ayeuna nemongan deui. Kang Karta, tas di mana ieu teh ha? Di dagoan ti kamari meni ngampleng taya datang. Jeung kunaon panon meni jaleer kitu?
Nah, kawas-kawas nu keur mabok ngadu deui nya. Sarmi kekerot. Hate geus neguh kalayan pasti yen Karta teh kagusur deui ku karesepna Bareto. Ari Karta teu nemalan manehna ungah deui ka imah langsung asup ka kamar, blug ngabebeutkeun maneh kana kasur tuluy peureum. Puguh Nyi Sarmi meuni gregeteun hayang nyoco. Sirintil ngudag ka kamar haok nyarekan. Karta, kunaon maneh teh? Geus gelo deui maneh teh atawa kumaha ieu teh? Saha nu ngagusur maneh ka tempat pengaduan? Sok bejakeun. Si Suha si Ocim. Rek diontrog ku kami tuman. Karta kalah kakerek meuni nyegrek. Oh eta kadenge. Eta ge kadenge nu nyarekan teh tapi asa dina pangimpian. Da puguh geus kacida tundukna, tadi ge bari lempang teh para mitra mun bisa mabari sare. Nempo kaayaan kitu Nyi Sarmi beuki ambekop kana bantal, siuk bak kana tongong Karta nu keur nangkuban. Kurubung Karta reuwas purileng panon buncelik bari calangan. Aduh. Naon ieu teh ha? Naon? Ceuk Karta jiga nu ngalinur. Maneh teh mabok atawa kumaha Karta? Ditanya sabener-bener ku kami kalah ngajawab ku kerek. Ngahina sia maka pamajikan teh nya. Sarmi teu kuat nahan amarah. Sacara teu sadar ngomong kasar pisan. Puguh Karta meuni kekereuceuman asa dina pangimpian. Tapi lila-lila mah sadar jeung inget kana naon-naon nu keur kajadian pok ngomong deui. Sarmi, ulah ngaganggu sia ka kami rek ngomong mah engke we atuh. Namun kami geus heubeus sare jiga ina mah geura nyangu heula. Sadiakeun dahareun sing cukup. Mun aya mah mais tahu jeung bawang daun. Nyamal oncom jeung numis peda. Yang dahar nikmat ya Kang teh. Ceuk Karta bari goledag deui para mitra kana kasur. Reup sare jiga nu tumaninah naker, sakilat ge geus kerek deui jiga tadi. Sarmi taak nempok kitu mah manehna bisa ngurutan dada. Bari istighfar, teu katutuluyan ngambek, leos ini terus nyiles teuing ka mana. Teu daekeun cicing di imah. Nyi Sarmi ngarasa sedih lantaran kasakit salakina kanceuh deui, tangtu ancrup deui kana pamaenan. Disaprak aya kajadian kitu rumah tangga Karta jeung Nyi Sarmi nu tadina lancar teh ayeuna mimiti kacau deui. Malah beuki lila teh beuki parna lantaran Karta beuki maceuh kana ngadu. Teu beunang di pepelingan Karta kalah kabeuki betah di imah Ocim. Unggal peuting taralat ngariung bari ngadu kartu. Poho sare poho kawajiban tapi ari dahar mah hayang. Karta geus bener-bener kajiret ku Ocim jeung baturna. Lantaran duit anu tadi meunang nginjem teh beuki lila beuki orot. Lantaran ngaduna eleh bae, tungtungna boro-boro batian, jinisna ge teu kabayar. Karta kapaksa nginjem deui ka Ocim, ku Ocim tuluy diberean bari dicatetkeun lobana ngarah puguh balitunganana. Akhirna 2 kali Karta cilaka, kahiji kajiret ku pamaenan anu geus nyanu deui. Kadua kajiret ku hutang ka Ocim anu beuki lila beuki loba, ipis harepan kana bisa kabayar. Budu kumaha tu aing ye usaha eleh bae, hutang beuki gede. Ari pamajikan kalah ka beuki galak, tapi aya keneh harapan aing boga modal 500 perak deui. Peuting engke kudu hasil ngeduk duit ti musuh. Ceuk Karta dina hiji mangsa. Harita moyan dina golodog bari diharudum sarung, beungeut pias, panon celong awak begang. Sedengkeun Nyi Sarmi, harita teh geus indit rek kuring ngaramet, anakna diphp-keun ka Mausi. Nyi Sarmi geus tara malire ka Karta sabab geus beakuk taaku kalakuanana. Nu beuki lila beuki maceuh. Nyi Sarmi kapaksa hirup sorangan, usaha sorangan keur dahar manehna jeung anakna. Ari sabab usaha salakina geus teu bisa diharapkeun kawan tu beuki maceuh bae di pamaenan, teu inget kana kawajiban. Mi, Sarmi, mi, minta cikopi oi. Ceuk Karta gegeroan ka pamajikanana. Disangkana mah aya keneh di pawon, sabab basa Nyi Sarmi init Karta keur ngaguher sare keneh. Nah kamana mangkeluk teh ha? Pamajikan lieur sugan meuni teu malire ka salaki, awas ya diwarah ku aing. Karta cengkat barawargi. Tuluy ngalewas ka dapur barang geus tepi meuni ngahuleng lantaran dihabu ti iseun eueuh ruhak-ruhak acan. Seeng jempe dapur jempling hiji tana yen teu kungsi aya nu popolah. Malah parabot narangkub cai enteh ge teu aya pisan tekona kosong. Ai, kumaha ari si Sarmi? Meuni geus teu inget ka salaki. Apan biasana sok geus saya ge cai kopi beuleum ketan, goreng peuyeum. Tapi nah ayeuna meuni teu aya cai teh acan.
kasebelan pamajikan denya. Karta kukulutus tuluy ngalungkeun sarung kana kursi. Leos init ka warung Bi Emot rek ngadon ngopi, tapi teu boga duit, hangtuna ge ngahutang heula da geus maranti. Waktosna para mitra.